orang ngabahas tentang Ramadan, kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga orang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan, hingga ku ngahormatna mapag bunga di papag Ramadan haram ka neraka. Mata kemun aya jelema bunga jasa dek datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga lantaran geus bunga jasa dek datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna mapag bulan Ramadan paeh 5 poe deui surga. Nah maningan paeh ta memeh Ramadan maningan datang ka Ramadan cak aja pene puyeng aing gitu. Tuh, asana model nu kolot mending paeh. Paeh lah sakjana lah geus teu puasa tapi sorga kan mantep. Aduh, tetep atuh paeh mah janu Allah yuhyi wa yumiit. Eta mangan sakadar dek datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan. Tanyakeunlah ka diri urang, aing si bunga tante dek datang Ramadan jabongan awak siapa ku tolol-tolol teuing bunga teh siapa lapar sakena nyawa sorangan pan beuteung teh teu kuat asal datang ke jam 11 bae hajuna rapat beuteung haju batak kiceup teh didinyana doang tah aing mah teh nu teu kuat